kula ngimpi ke Mekah kan setahun lah bangsa ngimpi ke Mekah teu jeung Haji Ben di sorangan ngimpi na sorangan datang ke Mekah di arah Tanaim ka dieu terus lewat datang lain ti Madinah barang jlog memeh ka Masjidil Haram eureun tidinya aya pondok pasantren ala kulon ala urang lain gedong tina kayu biasa aya kolongan cekulat aja pondok kos kieu mah pondok di urang ieu mah saha sih beberanian amat di Mekah nyeun pondok kos kieu sateu pararantes teuing di negara beunghar kaya raya aya pondok kos kieu pasti kajen kukumaha ge ieu mah urang lembur urang nanyakeun kula ieu pondok saha ieu cenah orang Banten satu Maulana Hasanuddin Masya Allah Maulana Hasanuddin Yusuf heeh ieu kuari aya atuh aya di mana cek kula teh eta cenah di imahna tah eta imahna kula harita gegeuraan bae hayang kapanggih langsung salam disambut dijawab salamna aya can keur ngobrol jeung urang Arab nama make jubah ari Syekh Maulana Hasanuddin mah make samping make baju coklat kolot bentukna sapari kerajaan Jastong Banten lah kos kitu akhirnya tuh kula sasalaman atuh diuk ngobrol ieu horeng Maulana Hasanuddin Masya Allah atuh hebah dina pangimpian ditanya gunyana biasa jawab tanya jawab kula kagum aya pondok pesantren di Mekah model kos kieu kula nanyakeun caina hei caina ieu ti mana oh ieu diajak ku jana ka tukang Masya Allah empangnya lega nya herang caina tidinya tuh kula mandi terus wudu nginum cik Syekh Maulana Hasanuddin aya deui anu paranti ka Banten paranti ka Bandung paranti sakuliahing ieu terutama Banten caina ieu diajak deui luhur jadi tempat kos kastrol luhurna gitu tuh kastrolan gede perasaan teh tina taneuh tapi gede nah ieu cenah nu jurusan ka Banten da jurusan ke Bogor terus disebutan Masya Allah cakula ieu kacaian ti dieu kabeh ge caian tidinya obrol lanjut terus datanglah ke Masjidil Haram kula mah moal dicaritakeun terus na panjang yang terjalain ngimpi sanaon gitu lang istikharah lain teh ngimpi kos Haji Panika panggih jeung kuntianak we gitu tengah haja-haja Masya Allah eta kagum jasa ya Allah ya ruka dedelekeun we ka dedelekeun Syekh Maulana Hasanuddin anu ka dedelekeun pohara terus we kabayang-bayang kabelah dieuna ngimpi deui kapanggih jeung seorang kiai ka dieu tah mah urang ka dieu dugla-degle jol abah nyaritakeun dieu pembangunan majelis ditanya ku abah teh geus balocor tancan bocor bah kula teh bisa galar ngobrol be geus mimpi katilu kali di tukang dieu aya maung di luhur genteng maungna
mau gede jasa di luhur genteng ya Allah tasih mau atuh da kumaha asupna ieu ka Jaya mau di dieu belawetan atuh bareng kula deuk asup teh jadi mau ngagopayan ka dieu ulah sieun ya mau ngomong ieu mau ngomong ieu mah beda ieu tapi tetep bae ngaran-ngaran mau atuh sieun di luhur kenteng gagupayan ka kula gitu aduh tadi ulah sieun-sieun aya saha cukup ini sok ngajagaan majlis maksud ngajagaan kumaha lamun anu nundutan ditoel aduh ente tambah-tambahan tambahan tuh kadijan teh paling dikegel berenang tak mau ngobrol Masya Allah cek gula turun atuh ieu turun ulah di luhur aja ngobrol na keula cek kita antara dia ngajagaan majlis luhurna gula di dieu ngajagaan majlis teh ditanya terus ayeuna turun ka handap ngobrol ke aya di mana ieu teh anu sok di dieu di zaman Abah kula inget ka dongeng Abah kabehan anak nyarahueun sing hade di dia aya dua mau ieu kabeh ti Cikadueun di zaman Abah masantren di Sekong ieu mau nutur-nutur Abah bae kuari ngajagaan di dieu keur masa hirupna besi endeu ka masjid engke aya ucing leutik herang matana coba ge deuleukeun terutama pe Jumat nah eta engke kadeuleuna ngagedean coba ge lamun kaberenehan ti leutik can jorang kaberenehan ucing deui can jorang ge kaberenehan can ieu mah terus terang bae Masya Allah ieu omongan Abah can kalaksanakeun geus aya ucing kula lalaunan jatuh ngagedean sakai aduh teu bae teu dek diwirid kumaha ja eta mah hese tetapi kebelah dieu pas pe Jumat kira-kira jam 10 kurang 10 lempang geus aya masjid ieu mah kuari-kuari can kebelah dua meme naon garang ngademo aya ucing anakna ngeok tama poho maksudna poho ka omongan Abah nu kamari-kamari ieu diinget-inget mah teu barang ieu poho guguli bedan bae di suku ya disempar inget teu inget sama sekali sempar pluk bae ka ditu ka sisi jalan cai sia gaganggu aing kunaon dideuleukeun kegedean ieu horenganna Masya Allah bukan ngagedean sieun akhirna barang ngagedean besi ngarekem aduh cek urang mau ngampurannya atuh geus we kula membahasa kula we mau ngampura berarti anjeun lain mau ampura kula geus we detik deui berangkat deui ti dinya berarti ieu maung Cikadueun geus sakali-kali datang da maung kukula mun aya mah diajak ngobrol ka pondok los ka ditu dek naon atuh gegelan habek ka ditu teu kadeuleu deui tah mau warna duka delegu kula maung putih tapi aya kahau-kahukan seperti etalah terakhir Jol Habib Lutfi ka dieu peting-peting kukuh nya menta dianter ka supir-supir teu bisa katahan kula kebenaran ngariung ka Cilongok Gandu tungguan nya di imah sana-sana atuh datang ngobrol lah nu diobrolkeun teh jauh jeung nu diimpikeun ku kaula aya amanat-amanat titah ngaholan Syekh Maulana Hasanuddin sa provinsi Banten kula nu kudu ngayakeunana atuh teu sanggup di ditu loba tu bagus nu bak kiai-kiai akhirna ku kula diusulkeun tu bagus anu nu ngageugeuh Habib Lutfi teu ngajawab aya kiai anu mulai Pandeglang Serang teu ngajawab Habib Lutfi
akhirnya ngobrol ke mana deui terakhir ngobrol ke tadi kudu ngayakeun haul Sultan Banten sanggeus terus ulah ge 3 kali ngomong seolah-olah perintah teh dijawab nu ka 3 mah besi bendu ka hiji kadua mah tetep dijawab embung lain embung teu cinta tetapi atuh mahnya Bantenna di ditu urang nu ngayakeunana di dieu sanajan haulna di Banten tetapi kan eta melalui proses teu meunang ngahuhuluan ngaluluhuran nu ngageugeuh di ditu tetep teu kabelah dieuna horeng ai haulna mah tetep dititah inti nama panjang disimpulkan nyin majelis teh ya ieu perjalanan nyin majelis jadi lain sambarangan seperti gitulah prosesna sabada haul sabada ngayakeun rajalbana pamuludan di Gunung Karang eta teh terus nyambung ka Habib Lutfi datang Syekh Maulana Hasanuddin ka Habib Lutfi ngobrol lah jeung Habib Lutfi eta akhirna nyana ka Cilongok datang ke Cilongok jam 10 kula datang tas ngariung 10:30 nah jadi kedatangan Syekh Maulana Hasanuddin nyaritakeun kapanggih di Mekah jeung kula ya Allah berarti bener eta lain si Hasanuddin jabe beja ka Habib Lutfi masyaallah akhirna dikencengan tenang je kula duit mah tadi teh apa nanti loba di bank kula mah tenang jasa hirup wari hiji atuh ja anak geus di ngaranna kabeh ge geus eueun teu di ngaranan kabeh alhamdulillah duit aja ambalaya di bank pokona geus moal beak we hutang we ambalaya pikiran teu nanti dia ngapanggih dia abah deui ka dieu diuk bae di dinya neulean deui majelis neulean deui kurang ngobrol neulean deui beureun isyarah terakhir nyaritakeun tihangna geus dirobah ta encan ceknya tihang majelis terakhir ngimpi eta ya akhirnya dikencengan berbagai pemikiran geus deuk dicor liwatkeun ka jalan kemudian aya alamat teu bagus deui batu bentukna kieu alamatna teu bagus deui ternyata kuari gambarna kudu percis Masjid Banten kos kitulah berawal perjalanan deuk ngabangun majelis ukar-ukur sambil digambar sing hade jekulai kudu percis Masjid Banten lantaran titahna kos kitu akhirnya digambar pernah ngadatangkeun tukang gambar di PNS ternyata meureun teh izin Allah eta teu bisa dihubungi lain embungeun geus teu bisa dihubungi tertanda teu aya izin neangan deui tukang gambar anu hebat insinyur ternyata begitu datang ka dieu encana naon geus nyaritakeun pembiayaan teu nyambung aya deui tukang gambar ecek-ecek ieu geus teu wawuhan cacing teu wawuhan gambar ternyata nyambung aya jadi profesor kula